Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang deui sareng Ibu dina pangajaran bahasa Sunda. Kumaha daramang siswa-siswi sadaya? Mugia sadayana aya dina kaayaan sehat walafiat. Sareng sumanget diajar dina moda daring. Siswa-siswi sadaya, dina danget ieu materi anu baris dipedar nyaeta ngeunaan laporan kajadian. Anu aya dina bab ka-4 bab pamungkas. Sataacana urang pedar heula kompetensi dasarna. KD 3.8 aya memahami dan mengidentifikasi struktur dan aspek kebahasaan laporan peristiwa. Teras KD 4 menanggapi bahasa dan isi laporan peristiwa dengan memperhatikan keruntutan kalimat dan kesantunan berbahasa. Janten dina labungan dinten ieu urang pilah-pilah urang pedarnya nu kumaha sih antawis laporan kajadian teh kajadianna nu kumaha wae tanya boh aya bentenna teu antawis laporan kajadian sareng laporan kegiatannya. Ayeuna urang pedarnya laporan kajadian nyaeta laporan anu eusina ngeunaan hiji kajadian anu kungsi kaalaman. Tuh kajadianna teh kudu kaalaman heula karek bisa dijieun laporan. Sami oge nya sareng laporan kagiatan eusina mangrupa sagala hal anu patali jeung kagiatan anu geus lumangsung. Informasi anu diutamakeun dina laporan kagiatan utamana mah museur kana lumangsungna kagiatan. Waragad, bangbaluh atawa rareged jeung pasoalan-pasoalan teknis. Tadinya mah masalah-masalah teknisna. Waragadna teh biayana sabaraha, terus aya kendala naon teu dina salah sahiji kagiatan eta. Teras pamingadam laporan kajadian. Contoh kajadianna aya kajadian naon wae. Di dieu contona saperti kajadian study tour. Sanes ayeuna teh aya study tour nya nanging hideep ge atosnya kungsi ngalaman nalika nuju SD meureun nya kapungkur hideep teh kungsi ngalaman study tour kumaha wae kagiatanana boh ti mimiti nalika berangkat dugikeun ka di ditu teh kumaha wae kajadianana. Teras aya kajadian contoh sanesna aya kerja bakti kumaha wae eta teh kerja baktina aya ekstrakurikuler boh expo jeung sanes kantena. Terasnya urang lajeng kana struktur laporan kagiatan. Tak kudu aya naon wae cenah. Kahiji aya bubuka. Bubuka teh eusina mangrupa panganteur pikeun mawa anu maca kana pasoalan anu rek dilaporkeun. Anu kadua waktu jeung tempat. Hal ieu perlu aya dina laporan sangkan puguh iraha jeung di mana eta kagiatanana nalika lumangsung tau dilaksanakeun. Terus anu katilu pamilon atawa pesertana. Lamun kagiatanna mangrupa lalampahan anu disebutkeun teh cukup sababaraha urang jeung saha wae pamilonna teu kudu disebutan hiji-hiji. Misal teh mun loba nya dina karya wisata nya study tour teu kedah disebutan hiji ngan aya sabaraha urangna nya cukup dicindekeun we na. Teras runtuyan kajadian. Kagiatan jeung hasil anu dicangking dina ieu bagian didadarkeun lumangsungna kagiatan jeung hasil anu dicangking sabada kagiatan eta rengse. Runtuyan acara sarta saha nu ngeusianana diperlukeun luyu jeung prak-prakanana kumaha wae. Teras anu pamungkas mah nyaeta panutup. Biasana eusina mangrupa pungkasan laporan. Eusina mangrupa kacindekan, saran jeung kedaling rasa
tumarimana nu nyusun laporan ka sakumna pihak anu geus ngarojong kana laporan kajadian. Jadi anu jadi patokan dina laporan kagiatan atau kajadian kudu disusun kalayan sistematis, logis, jeung ngagunakeun basa Sunda anu bener tur merenah. Ngandung unsur jawaban 5W+1H na. Laporan oge sina kudu singget, centre, jeung sistematis. Nah, urang cekapkeun wae materi dinten ieu. Hatur nuhun kana perhatosanana. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.